malam ieu urang ngagungkeun ka Kangjeng Nabi urang ngemulyakeun ka Kangjeng Nabi urang patali jeung kelahiranana sekaligus wafatna. Lahir Kangjeng Nabi tahun 570 hiji Masehi. Hijriah tecan aya. Bertepatan jeung penyerangan Raja Abrohah di Son'a. Dipimpin ku Abu Rigol pasukan bergajah. Nu endek ngahancurkeun Baitullah. Ulah kaget Baitullah deuk dihancurkeun teh memeh Kangjeng geus deuk dihancurkeun. Ku Kangjeng dibersihan, dimulyakeun, dikiblatan, di harapan ku seluruh umat anu iman ka Kangjeng. Wafat Kangjeng, Baitullah terus rek dihancurkeun ngan teu kuat lalaunan. Jelema nu nyembah ka Baitullah nalah nu dihancur-hancurkeun. Ulah berpikir jeung ulah ngiblat ka Baitullah. Leletikanan nu kuduna ulang tahun ngadoa ku hari make naon karena dikitu kitu. Bagaimana? Marawisan ini mah gaji pendi kadua. Ulang tahun teh naon teh? Pakai lilin kan? Nah, otakna di mana ibu dah? Wah itu aya ieu. Atuh 12. Aduh. Supaya ulah ngiblat ka Baitullah. Segala rupa diusahakeun. Kahayangna mah harulah ka Mekah. Setik engke mah tetep hancur Baitullah. Ieu bakalna Baitullah dihancurkeun ku Yahudi bakal di akhir zaman. Mantap dina masalahna di kitab geus aya kumaha lamun engke Baitullah hancur urang salat ka mana nyang hareupna. Geus dimasalahkeun dina kitab. Orang Cilongok mah eueuh nu nanya sebab aya ge Baitullah geus teu ngahareup. Jati rok sarolat. Lain Cilongok ieu Cilongok Gandu. Cilongok ieu mah teu beda. Janu di Cilongok Gandu ge KTP-na Cilongok ieu. Tatangga Haji Masuri blon mah. Nah, bertepatan jeung tahun etalah Kangjeng Nabi urang dilahirkeun ka alam dunia. Masya Allah. Kejadian-kejadian nu aneh ketika lahir Kangjeng Nabi. Seuneu nu geus teu pareum-pareum pas lahir Kangjeng Nabi pareum. Patung sakitu gedena di Son'a. Begitu Kangjeng Nabi lahir ngaguling patung. Begitu Kangjeng Nabi lahir, benteng nu sakitu istimewana kuat ngaguling. Kangjeng Nabi lahir ke alam dunia teh geus aya ciri bakal hancur kebatilan-kebatilan, hancur agama-agama batil, bakal tegak agama lurus nu dibawa ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi lahir ke alam dunia nu sakitu puanasna cedeum tiis. Kos kuari bae pan bangun tadi mau panas kan? Begitu maulidan cedeum. Kapikiran-pikiran cedeum. Ieu malam ieu. Haji Masuri mah mangonang geus merengut bae. Cedeum. Tah
tapi barang ngadenge Kangjeng Nabi lahir buringas deui. Buringas deui. Haji Masuri mah beda nya. Sok aya buringas, sok aya sedih, sok aya teu parugu. Haji Masuri perwatakana kos kitu nya. Lolobana mah teu parugu lah. Ya Haji Masuri. Kusiyatil ardu ba'datu li jadbiha minan nabati hulalan sundusiyah wa inati simaru pan geus dijelaskeun dina berzanji wa kusiyatil ardu ba'datu li jadbiha sabada paila anu panjang jukut garari eueuh cai eueuh paila jadi teh paila begitu lahir Kangjeng Nabi Masya Allah eta hujan anu tiis dina sabada hujan sapoe dua poe jukut jararadi usiatil ardu ba'datu li jadbiha minan nabati jajadian boro-boro di daerah urang di daerah Mekah ge di daerah Mekah jukut jararadi tatangkalan hararejo lemok aduh indah iya begitu lahir Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meureun lamun urang harita geus hirup tahunan Kangjeng Nabi dilahirkeun meureun di urang ge ya Allah ya Rabbi eta nunggaran jajadian teh pohara ieu sesana bae sesana kuari urang nyaho ka cente nyaho ka suweg nyaho ka badur. Hah? Haji Masuri teh Haji Masuri ieu teh sesa mabok badur baheureup pajar suweg gunyana. Ieu carita santri carita santri kula di dieu aya santri pan baheula mah kebon kirai atupannya nyaritakeun tales ngeunah singkong ngeunah suweg ngeunah ngan ulah teh badur sebab badur mah mabok. Nah nyana kan teu bisa ngabedakeun mana suweg mana badur langsung aya ka kebon wah ieu suweg cekeun ieu watu gede dipotong bawa ka podok bebeja ka babaturana poe menang suweg gede cekeun ieu pan geus dipiceun dauna di kebon keneh waktu dipasak digodog atuh ngaranna ge santri santri mah nu teu beuki cenah ngan cai aki doang nu teu beuki kabeh beuki dipasak langsung dipasak asak di dahar nu teu mabok santri mabok kabeh mabok badur saya nu mawana udingna urang koroncong atuh geus disebut uding badur sia datang ka kuari teh uding badur urang geus kasebut eta uding badur eta teh sakurun jeung Bang Haji Yasin mah henteu teu ka badur henteu Haji Yasin badur henteu uding badur eta gara-gara mabok badur eta ku subur-subur di urang subur naon bae aya di urang mah eta ieu berkah lahirna Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ainatis simar wa nasyajar wajan da teh bubuahan di Mekah masa kitu kaayaanna di urang ka asem-asem aya asem cerme di dieu aya tangkal lain anu karitu teh lain nomor gede mungkin ada sakit baheula teh tadi di dieu anu mun didahar ku urang teh rada hasem-hasem setik teu nyaho ieu kudu oong ditanyana oong mah nyaweun digigiri mah nyana eta nun sagede kieu teh tah aduh poho ngaranna eta nah ih lain tanggalna juga buahna kahadap-hadap gitu tah
lain nu nyaho panjang buahna gitu kadang-kadang lain panjang gitu tas pohoan ngaran saya dek sakola bae kadinya malah terus di masuk ngalat ke bebeja kula mah bebeja nya teh aku beja para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah lahirlah Kangjeng Nabi mata kelahiran Kangjeng Nabi teh disebut tahun gajah sebab pas penyerangan Raja Abroha pimpin ku Panglima Abu Rigol dek menghancurkan Baitullah lahir Kangjeng Nabi di tahun eta teu bisa dihancurkan sebab Allah ngutus burung ababil diabadikeun dina Al-Qur'an alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil asabil fil teta nu marake gajah hancurkeun ku Gusti Allah alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil arsal alaihim tayran ababil tarmihim hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim Allah ngutus manuk ngaranna manuk ababil hiji manuk mawa batu dina pamatukna geus aya ngaranan hiji-hijina Haji Masuri misalnya Haji Rusdi geus asal turun batu eta kajian lumpat ka mana tah Haji Masuri diudag jadi teh mah batu nu ngudag teh Masya Allah geus parae gitulah Kangjeng Nabi begitu lahir berubah daerah berubah suasana geus aya tiis ya gede sakumaha nu sok urang dicaritakeun susuanlah ku Halimatus Sa'diyah kasimpulan nama Kangjeng Nabi teh datang ke umur 40 tahun 40 tahun memehna Kangjeng Nabi dibere tresep campur jeung makhluk dibere tresep campur jeung jelema dibere teu hayang kana alam dunia neule dunia teh leuwih hiji tibatan kocomberan neule dunia teh leuwih hina batan nu nejis jeung jelema-jelema teu hayang ngahiji Kangjeng Nabi otomatis Kangjeng Nabi mengasingkan diri uzlah ka Jabal Nur ibadah sorangan Kangjeng Nabi khusyuk ka Gusti Allah memeh dibere wahyu teh mengasingkan diri kula osok bebeja ka Haji Rusdi kadahanan cara Kangjeng Nabi mah kaluhur gunung sorangan atuh urang mah di jero kamar we sorangan pamajikan di kamar itu anak kamar itu urang kamar ieu poekan ku urang kamar sorangan urang di dinya jam 1 jam 2 pakailah sesengitan urang make putih-putih di beurangna aya nu paeh urang mulai asan aya pocong ya lain ibadah tunggulah mah ibadah teh kos kitu Haji Bahri kita pernah nyana kos kitu mantap kuarina rada lain deui ge ngan nyana mah di kamar kontrakan nah aja aya SMS-an jeung kurang Lampung bener kan eta mah lain uzlah ngaranna ieu Haji Bahri kitu cek nyana aya kos kitu turun nyandung yang turun nyandung asal nggak ada yang nyandung mah iya aing turunan nyandung cek ulah nyobot turunan gara nyandung itu sia ye itu turunan maka bege aya asal nggak ada yang nyandung iya aing turunan aing nyandung teu naonan tuh komo ieu mah ye aing sarua cenah turunan kukula sok dikitu keur ngomong turunan sia hayu laksanakeun teu siap teh jangan emang kunan beuh nu di imah kumisan tapi galak enggak langsung ngomong turunan sih endek
tapi bebeja kai mah kiai aya cenah nu daekeun doana bae geus berani doana cenah supaya reper HP mali mah ngadoakeun emang kunaon atuh mun kitu mah dua aja aing hiji sia hiji aduh terjadi mualah cenah kiai geus hiji bae sadar sorangan nya aduh aya deui Haji Patin geus sarua nya geus sarua atuh jelema apa ruangan kaburu kanyahoan atuh kajua kukula diajak zarah ke Banten ye teu bebeja ka pamajikan teu bebeja atuh kahayang mah bebeja pan leungiteun ya datang ka peuting pan ngaranna ge zarah ditelepon woi gimana oh pacekula pan telepon gitu amat zarah di mana ke nya dibere sawo bae cek nya ke meuli sawo di mana sawo mah di mingguan di ambal aya wah Haji Patin ieu mah tsunami ieu mah bener bae mawa sawo teh datang ka ieu mah dibalang-balangkeun geus ulah sok haju ayeuna boga elmuna ulah mah padahal mah elmuna mah aya ye dibere ku kuliah a'udzubillahi min sok seurit ieu ilmu nyandung ye bismillahirrahmanirrahim wa qol atuh ku sia direkam ke atuh jadi bacaan nyarandung kabeh moal tah geus beres tah ayatna eta tah asal pamajikan marah aya urangna bari jengke maca salah sarbo geus madeke coba praktekkeun aja bari tah Kangjeng Nabi teh lahir sagesa lahir tahun gajah berangkat melaksanakan hirup sesuai ejeng irodat Gusti Allah datang ka memeh umur 40 teh dibere teu hayang cacampuran jeung jelema indah lamun menuju Allah zahirna ka Allah batinna ka Allah indah sebab hirup boga rasa tata dina eueuh kuari aya ke bakal eueuh keur eueuh nu ngeueuhkeunna Sang Khaliq diayakeun ku Sang Khaliq Allah ke dieueuhkeun ku Sang Khaliq Gusti Allah urang hirup teh diatur ku Gusti Allah di jero kudrat jeung iradat Allah umur geus diatur ku Gusti Allah nyawa geus dibatas ku nu bogana eueuh anu kaluar tina papasten Gusti Allah sugihna papasten Gusti Allah susahna papasten Gusti Allah sehat papasten Gusti Allah gering papasten Gusti Allah kawin jeung teu kawinna papasten Gusti Allah nyandung teu nyandungna papasten Gusti Allah nyandung 1 2 3 4 papasten Gusti Allah pendek umur jeung panjangna papasten Gusti Allah nah atuh jeung maka ngarasulah sagala ka Gusti Allah aja kabeh ge diatur ku Gusti Allah ku kudrat iradatna lamun eta ku urang teh dipikir ditafakuran bakal lemah jeung rela ridho kana papasten Gusti Allah dik naon atuh nu dikarasulakeun ku urang dik naon atuh nu diingkaran ku urang jak kabeh ge bakalna balik menghadap ka nu nyieuna deuk kumaha da Kangjeng Nabi teh tafakur teh eta be bari zikir ka Gusti Allah eta eueuh nu ngaguruan ka Kangjeng Nabi mah Kangjeng Nabi mah eueuh guruna nyaho ka Gusti Allah teh langsung ti Gusti Allah teu pernah maca kitab Kangjeng Rasul teu pernah maca buku teu pernah nulis ummi Kangjeng Nabi teh artina ummi teh tara maca tara nulis tapi ku Gusti Allah dibere ilmuna timimiti samemeh Kangjeng kaditu Kangjeng memehna zaman Kangjeng Nabi Isa zaman Kangjeng Nabi Musa Kangjeng apal kabeh
zaman Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi apal, zaman Kangjeng Nabi Nuh Kangjeng Nabi apal, dek dongeng naon sampai Kangjeng Nabi datang ke alam arwah apal kabeh. Sabada Kangjeng Nabi kadieuna zaman sahabat geus apal, zaman tabiin apal, zaman atba tabiin apal, zaman tahun-tahun berikutnya apakah Kangjeng Nabi teh nyahoon bakal Presiden Jokowi apaleun. Di Presiden Jokowi di zaman presidenan Jokowi bakal aya Haji Rusdi emang teh nyahoon apaleun terus datang ka memeh kiamat dicaritakeun ku Kangjeng Nabi min alamatis saah ciri kiamat ciri-ciri de tereh kiamat dicaritakeun ka kiamat da Kangjeng Nabi apal. Kangjeng Nabi ngan teu daekeun nyebutkeun tahunangan ciri-cirina hungkul. Alam kubur Kangjeng Nabi apal dibukakeun ku Gusti Allah, ja ilmuna ti Gusti Allah. Terus mun Kangjeng Nabi nyaritakeun alam kubur nu meunang kanikmatan, nu disiksa, siksana jeung macem-macem, kemudian engke mahsyar dibayangkeun, dibukakeun ku Gusti Allah, digiringna manusia ti unggal negara ka mahsyar, narangtung timbang amal nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim nu ujung-ujungna nu baragus ka salorga anu garoreng ka neraka. Di nerakana aya anu abadal abidin kafir musyrik munafik, aya anu ngan sakadar dibersihan doang engke bakal asup ka sorga. Apal kabeh Kangjeng Nabi, teu kudu maca, teu kudu nulis. Haji Rusdi jeung Haji Masuri mantak nulis bae lantaran mun teu ditulis janama teu bisaeun. Jeung poho sakitu ditulis ge poho bae. Kadang-kadang tulisannya teu kabaca ku nyana. Iya. Parah jasa. Tulisannya isi tulisan saha cenah ieu. Teu kabaca. Di bebeja ka anakna. Ieu coba macakeun. Isi tulisan nang leungeun apa nang suku bah? Tulisan abahna pan tadi hina eta. Ya Allah ya Rabbi. Sebentar ulah sok ngadahar ceker kotok. Baheula mah ku ibu urang ku emak ulah ngadahar ceker. Sok jore nulis. Geus bapak sia jore. Nya jore nulis jore beungeut bapak sia mah. Sok acak-acakan tak emanya. Tah, ulah sok ngadahar ceker ulah. Naon bae atuh ya tunggir ulah. Ulah. Naon atuh mah jangjang sia. Abe bisa kikiplik. Asal anak tadi dari jangjang. Pingping yang abah. Mentok cek emak. Ai anak mah hulu. Jangjang tilok teh bener diberena. Mentak kos kieu ye buktina eta. Tilok dibere mentok. Ai kula mah baheula ku ibu dibere mentok mentak ngeunah. Sok aja tuh nya masa. Haji Masuri mah jangjang bae diberena. Atuh eta kos kieu tunggir ge ulah. Tunggir mah tulangan ngeunah yang abah. Teh para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ya Kangjeng. Nah, lamun cekas hatena teu mamawa dunya, cekas hate teu mamawa makhluk, cekas hate teu mamawa kahayang jabatan, cekas hate teu hayang salian Allah. Oh di jero hate anu nyangkrungan hiji be Allah bakal dibukakeun ku Gusti Allah ilmu nanaon hayang sugih tah kuncina maca kitab tah geus baca hayang naon bae pokona asal cekas sampai urang aya awewe geulis ku batur teu bisa didongkel ge teu bisa urang cekas hatena urang embung kan ka nyana lantaran cekas hate nyana nu ngudag-udag urang gitu ngomong mah mantap bae. Ya Allah pernah melet gitu mah anjur Haji Masuri mah ya beak mobil hiji sia aja lah beak mobil hiji bobogohan bantu mah tilokos gitu boga kenek Haji Arab ragag kenek duanya nah Haji Arab jeung Dulgani hiji Haji Arab ragag atuh supir terus baik bareng turun kenek mana Haji Arab teh sesa untung hirup kene sok adzan Jumat teh kenek nyana
lamun dibuka yeuna barared kabeh urut ragag. Nomor kedua Dulgani. Ya, begitu deh ka Garut ceknya teh ka Dulgani kenek ban. Kenek profesional eta. Loba laga jasa. Itu loba laga bannya nama. Dul. Pinuhan bensin ka Garut, oli pinuhan. Dek ka kula maksudna ka ditu. Watu Dulgani mah siap jasa geus bensin dipinuhan, ka oli punyana dibuka heula. Handapna dibuka dibersihan punyana. Sok bengkel kan ngaranna. Aturan mah bengkel ieu mah lain. Panjana mah lain bengkel kunaon dibuka tuh handapna. Bauda buka kunyana set beres. Wah bersih cenah geus. Bersihan kunyana. Oli. Beres. Beja. Siap bos. Beres bos. Inuh langsung isuk-isuk berangkat datang ke puncak drogdog mobil guna dia drogdog drogdog aduh barang kasih siti ya boh horeganan oli murna teh dipasang aduh iya buka kenek parah nah itu Dulgani sesa keneknya nah tuh tak gesah belum nyaritakeun nya mah geus eueuh-eureun-eureunna. Maksudna emangnya mah kos kitu. Rurah oji teh rurah oji. Eta teh hadamnya na. Kunaon ai hadamna subiai nyanana henteu. Tah. Ieu hiji kolbu ieu. Ngebersihan kolbu tanpa terkecuali sahabat. Apakah eta kiai, apakah eta ustad, santri, pedagang, pejabat, presiden sekalipun bisa ngebersihan hati. Ya Allah ya Rabb, naon bae ka deui. Disebut mukasyafah. Mukasyafah teh dibukakeun hahalang hijab segala rupa katempo bae. Eta lah model para wali Allah. Tuan Syekh Abdul Qadir mun kapangijingna naon langsung katebak bae sebab mukasyafah katempo gurak-gerik kolbu kitu keneh. Syekh Maulana Hasanuddin mukasyafah, Syekh Maulana Yusuf mukasyafah, Syekh Maulana Mansur mukasyafah nu aya di urang atuh eta pandongengna Syekh Syarif Hidayatullah teh bapak Syekh Maulana Hasanuddin. Syekh Maulana Hasanuddin itu diinstruksikan babat Banten dilaksanakan hebat. Satu ketika Syekh Syarif Hidayatullah nyabalah ke anak itu nyaba geus beres mere ilmu alhamdulillah nyana balik begitu balik biasana kan jalan darat ieu mah jalan ke laut abah dek jalan laut cek Syekh Syarif ulah bah cek Syekh Maulana Hasanuddin jalan darat bae henteu lah abah neuk jalan laut bae lah abah ngeunaheun di Banten langsung Cirebon kan ngeunaheun cek Syekh Maulana Hasanuddin bah cek ulah mah mendingan jalan darat bae lah ulah jalan laut henteu geus doana bae abah rek balik berangkat set jalan laut masya Allah ngaguling parahuna kapalna kena badai ngeguling atuh Syekh Syarif Hidayatullah langsung dibebet sarua kabeh nyana boga ilmu batur mamaraot nyana langsung napas da ditahan set muncul ka luhur plek napak sancang di luhur laut Syekh Syarif Hidayatullah ngan teu bisa lempang sebab asal napas kelem ke napas angkat deh ngabah di luhur asal napas teu kuat kelem ditepuk si babacaan hese nah Syekh Maulana Hasanuddin pan langsung kitu blak bah cek lagi ulah jalan laut ieu kan silaka bah ayo ka dieu diakep ku kula aduh hadana gaya sia cenah tuh diakep terus langsung jalan laut set lompat sing cepet atuh jakjana ulah lempang kieu terus digas langsung perem set hibar datang ke Cirebon. Coba Haji Masuri Haji Bahri
atuh ulah waka di laut lu bebeneran heulanan lahnya ulah waka maning kucuprakan di empang bae heulanan coba yang nyawa kucuprakan di empang babacaan mah saeutik la ilaha illallahul jalilul akbar la ilaha illallahul jalilul akbar 3 kali ulah napas baca deui la ilaha illallahur rahmanur rahim la ilaha illallah 3 kali napas 3 kali ulah napas dibaca deui la mal baca ku aing gitu engke sian nyobaan hiber ya aing jerus diperda ku kula dibere tah coba baca perem nyana ti luhur ka handap la ilaha illallah hayo nguling atuh ngobrus lain hiber ngobrus abah kula mah pernah teh teu kajahoan eta ka Banjar ti dieu kok 2 jam heran kan ti dieu jam 7 8 9 10 geus datang ka Banjar zaman can aya tol supir Pasumantri gideg Pasumantri isi aing bingung cek cenah naik mobilna mobil kos Mazda teh naon tah ngaranna beureum warna sedan isi aing cek cenah isi kumaha sih kok jam 10 geus aya di Banjar tah heraneun Pasumantri eta supir orang Curug eta dibaca dik buru-buru ka Jogja jeung Haji Rusdi mun kula teh jeung Haji Rusdi lancar asal jeung nyana be macet bae ieu mah nyana mawa musibah mah heran tah ilah kajian Nabi meme umur 40 teh dibere resep nyorangan lamun urang hayang wau jeung Allah can dibere hirup nyorangan can dibere resep sorangan mal jadi kudu dibere resep hirup nyorangan heula lamun geus dibere nyorangan resep karak nanti ka ibu-ibu ye ka ibu-ibu besi boga salaki nyorangan nah ye asana ye sarua jeung nu diceramahkeun ku kiai teh ye resepkeun mal salah ye nya teh antepkeun ku urang antepkeun sorangan diantepkeun kudu nyaho si pamajikan teh ka kahayang salaki oh ieu hebat teh diantepkeun menang 20 pesos seuri sorangan pan jadi kos kieu tuh jadi kos kieu orek salah guru ieu mah guruna horenganan ti Gunung Kawi teu beres atuh nah ieu tetep urang mun boga salaki aju sorangan bae tanya Kak bagaimana ieu sorangan bae emang hayang naon ente si teh hayang naon sugan si hayang naon si hayang nyandung kula mah ridho Kak mumpung hirup kene jeung mumpung ora kene jeung kakak mumpung maju dek iraha deui mobil urang boga imah geus bagus usaha atuh geus tah ieu mah dek iraha deui ngamalkeun ayat rubaa teh rubaa sok aya kan dina ai nikahkeun teh sok dibaca ayatna teh naon gara Fankihu ma balakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Henteu kakak nyandung. Ayo kula mah ridho henteu geundeuk malet mah kula mah ieu geus ridho jasa ridho. Malah dianter ku kula. Cak salakina bener tah sia. Tah, ieu. Ya, bener. Horeng mancing pamajikanna bisaan. Horeng hayang nyandung, gede lagas ya. Tungtung orang dicarekan. Ya Allah. Ieu mah kieu cak salakina bisaan tapi cak Haji Masuri. Saya mah Haji Masuri mah ya. Aing mah ieu sebenarnya mah lain naon Hajiwati. Ngalaksanakeun parentah Allah. Haju menang ilham. Oh, hebat. Nabi kapan Nabi boga wahyu. Aing ge meureun kulantaran di masjid bae ieu. Jadi beureun Allah mere ilham, cak ilhamna teh aing kudu nyandung kumaha Hajiwati. Aku gak salah. Cak Hajiwati aya bener-bener ilham mah. Ngan aing ge ieu cak Hajiwati. Kebeneran tah kamari dibere ilham ku Allah, kita ngampak hulu sia. Wah. Gaduh ilham teu beres ieu mah. Ayo sia. Aing ge boga ilham cak nya. Wah, geus cak Hajiwati geus. Ngadu ilham teu beres mah kos ge mah ya. Atuh
hidup nyandung malah bebeja Haji Masuri. Kita mah kos gitu mah rahasiakeun. Oh, dirahasiakeun pernah geus dirahasiakeun, tetep ka ambe. Ka ambe. Intel pasar kemis mah serse teh sakar nu maot. Suta. Atuh eleh ku Haji Wati mah. Suta mah teh mah serse lah sama. Ku Haji Wati mah irungna seukeut. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, ieu Kangjeng ye. Datanglah ke umur 40 tahun. Masya Allah, hasil daripada uzlah Kangjeng teh membawa buah turun malaikat Jibril alaihissalam. Ditangkep Kangjeng Nabi. Ya Muhammad, Iqra. Cek Kangjeng ma'ana biqari'in. Iqra. Baca. Ma'ana biqari'in, kula teu bisa maca. Iqra. Ma'ana biqari'in. Kakarak dibacakeun ku malaikat Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Didinya malaikat Jibril langsung ngalepaskeun Kangjeng, langsung kaluhur hibersat ngageter-geter Kangjeng. Bayangkeun ku urang di luhur gunung nu sakitu luhurna, nu kula tahun 2000 alhamdulillah pernah naik ke gunung tersebut. Masya Allah karim luhur. Didinyalah Kangjeng pertama diturunan wahyu anu kadenge ku urang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kangjeng Nabi turun ka Siti Khadijah. Zammiluni zammiluni. Cek Kangjeng teh rurub kula rurub. Duh, pamajikan Siti Khadijah gelis di Siti Khadijah, bangsawan di Siti Khadijah. Masya Allah sugih aya di Siti Khadijah. Majehna urang boga pamajikan hayang tanu kitu teh. Ayan teh mengaji mah haji uy lamun aya nu kitu teh awewe rangda sal umur 40 tahun. Gelis bangsawan, turunana bagus, haju sugih, haju hayangeun jasa ka Haji Masuri daek. Tuh, daek jasa sajakna. Dunya na boro-boro nu kitu simba ge daekeun. Orang Tegal ge nya terus bae. Ya Allah. Ayeuna urang Brebes. Orang Brebes mah pan carang nu hideung, carang nu putih. Itu pegan ngangon bebek kan Brebes mah itu. Tah eta kan lo. Cak orang Brebes teh bu enak aja tuh kiai. Nih kulit saya putih padahal hidungnya da geus sarua. Tah Kangjeng diangkat jadi Rasul umur 40 tahun. Berjuanglah Kangjeng, Masya Allah. Bayangkan ku orang perjuangan Kangjeng. Anu tatadina sesembahan orang Arab saat eta kadeule pangeran teh bentukna batu. Ku Kangjeng Nabi teh tita ulah nyembah ka batu, kudu nyembah ka Allah. Sementara pangeran nu kadeule batu kita ditinggalkan, kita nyembah ka nu teu kadeule endeu kumaha teu puyengna. Sesembahan orang Arab saat eta teh kayu. Anu kadeule kan kayu teh. Anu geus ratusan tahun dianggap ribuan tahun berkaramat eta kayu teh dianggap pangeran ku Kangjeng Nabi. Dirobah ulah nyembah ka dinya tama makhluk kudu nyembah ka Khaliq. Naon tante tantangan gede ka Kangjeng. Sementara orang Majusi menyembah teh ka seuneu anu geus teu pareum-pareum ditiru ku unggal daerah seuneu tersebut teh disembah. Kangjeng Nabi lahir diangkat jadi Rasul di tangan robah sesembahan tersebut. Ulah eta cek Kangjeng nu disembah mah Allah sang Khaliq, eta mah makhluk. Naon tan tepi perangeun ngarobah model koskara itu. Perekonomian anu tatadina teh saha anu gagah eta anu hebat, saha anu kuat eta anu menang dirobah ku Kangjeng melalui muamalah nu ku urang kuari dilaksanakeun. Riba lamun aya dua akad beda harga
dirubah ku Kangjeng Nabi haram teh kos kitu naon tah teu piributeun ketika nginjem 100.000 dibikeun 80 tapi mayar tetep kudu 100.000 sabulana naik tambah 20% atau 30% eta teh baheula teh kos karana itu ku Kangjeng Nabi diulah eta teh riba apakah teu piributeun ketika jelema marabok ku Kangjeng Nabi diharamkeun apakah teu piributeun ketika zina hambalayah zaman jahiliyah mah awewe teh barake calana ngan make baju kurung doang ketika Haji Masuri leumpang nyana ngangkat ya endek kumaha coba dagang teh karari itu baheula mah masyaallah lamun Haji Masuri hirupna di zaman baheula atuh kos kitu nya ge begitu diangkat endek siap tah eta ya Allah ya Rabb inilah tugas Kangjeng ngeuweuskeun pangeran nu kadeuleu berbentuk makhluk titakaholik nu maha qadim ngeuweuskeun muamalah ribawi anu kudu ditablegkeun ku Kangjeng Nabi naon teh teu piributeun perzinahan jeung pemabokan nu sakitu luar biasana titah dieuweukeun Kangjeng Nabi tapi teger jeung tenang bae sebab dibere wahyu ku Gusti Allah Subhanahu wa taala ngahareupan jelema-jelema nu dangkal seperti eta nu mantap mulai ti kalangan handap heula nu iman teh ka Kangjeng mulai hiji dua bangsa kakentong nama Abu Jahal Abu Lahab Abu Sufyan berikut Abu mulai har hese teh nu garit eta lah bibit-bibit ti perangeunana bayangkeun ku urang ngarobah sesembahan atuh lain leutik-leutik masalah. Nah, kumata Kangjeng Nabi 13 tahun Kangjeng Nabi berjuang di Mekah alhamdulillah berhasil dengan insan optimal kita hijrah ke Madinah di Madinah 10 tahun atau 11 maka wafat Kangjeng Nabi teh di Madinah geus lamun hijriahna 570 lahir tambah 13 teh 40 tahun jeung 13 tambah jeung 10 tahun jadi seberapa? Berapa ratus? 34 bener tante sih oh masih salah bae mah hitungna jadi 600 tahun Masehina tahun Hijriahna tahun 11 sebab timimiti hijrah ke Madinah disambutlah Kangjeng Nabi ku urang Madinah nu kamari dicaritakeun muncul datang Al-Badru Kangjeng Nabi nu caang Kangjeng Nabi nu kasep beungeut caang beungeut kasep kolbu caang kolbu Badru lir teu beda jeung bulan purnama Kangjeng teh datang alaina ka urang cek urang Madinah qala Al-Badru alaina datang min saniatil wada ti arah saniatil wada kampung ngaranna kampung Taniatil Wada wajib syukru alaina wajib urang terima kasih ka Gusti Allah kadatangan bulan purnama mada'a lillahi da'i ya Allah ialah Kangjeng Nabi teh lir teu beda jeung bulan purnama nu mantak cek Imam Ja'far anta syamsun anjeun teh Muhammad lir teu beda jeung panon poe anta badrun anjeun teh Muhammad lir teu beda jeung bulan purnama anta nurun fauqa nurin anjeun teh seperti cahaya di atas cahaya anta iksiru anjeun teh lir teu beda jeung kayu iksir Muhammad anta misbahu sudur anjeun teh seperti lampu penerang jiwa. Oh hebatnya serta Imam Ja'far Al-Barzanji ketika peting poek panon poe nyorot ya Allah ya Rabb Haji Masuri kadeuleu Haji Wati kadeuleu Haji Rusdi kadeuleu kah kasepna teh kadeuleu nyana teh asa kasep bae cek nyana wallahu alam cek halayak rame mah tuh Haji Bahri bau jangan geus kota tangkoteteng bener mantap kayak nyandung yang ngerasa kasep barang dideuleu ya Allah sakitu kaayaan anak
pas-pasan. Cai Kangjeng mah ya malah anu ngabandingan. Kangjeng Nabi memoal anu ngabandingan anta syamsun anta badrun. Tapi eta malah panompe jeung bulan mangan sakadar nyaangan jagat. Kangjeng Nabi mah nyaangan jagat raya bisa nyaangan kolbu. Kanyahoan nyaangan jagat raya emang kumaha? Siti Aisyah nuju ngaputan peting jam 9. Begitu ngaputan lampuna parem otomatis jarum naragag plek. Bingung Siti Aisyah, lampu parem jarum ragag. Cik Siti Aisyah teh kumaha ieu neangan jarum besi katincak tadi rame kemong teu kuari. Teu kumaha ieu? Kanjeng Nabi. Jol Kanjeng Nabi, Masya Allah, kamar caang katingali Siti Aisyah na katingali naon aya di kamar atuh katingali jarumna. Kanjeng Nabi senyum-senyum memang ningali neangan naon gitu jarum ragag emang pan lampu pareu aju katingali kunaon ku cahaya Tuhan seuri Kangjeng ngapaleun padahal mah Kangjeng ku cahaya Tuhan anta syamsun anta badr urang di jero kamar caang jol Haji Masuri poek perasaan teh melegpeg bae poek ya Allah ya Rabbi eta mah pembawaan meureun nya moekan jagat aya kari ya Allah Kanjeng caang nu paling hebat cacaang Kanjeng Nabi talin eta nyorot da fi dunya wal akhirah ieu kabeh cacaang Kanjeng Nabi aya dunia cacaang Kanjeng Nabi aya urang cacaang Kanjeng Nabi aya akhirat cacaang Kanjeng Nabi aya surga cacaang Kanjeng Nabi aya neraka cacaang Kanjeng Nabi moal diomongkeun ku Gusti Allah hadis kursi diucapkan ku Kangjeng laulaka lama khalaqtul aflaq muntaya anjeun Muhammad kaula moal ngadamel jagat raya berarti jagat raya teh cacaang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu paling hebat cacaang Kangjeng Nabi tina bodoh sorot ku sinar Kangjeng pinter nu bengkok sorot ku cacaang Kangjeng Nabi jadi lempeng nu tatadina teh nyaho ka pangeran sorot ku cacaang Kangjeng Nabi jadi nyaho ka pangeran nu paling hebat mindahkeun ti neraka ka sorga ieu kan luar biasa cacak-cacak eueuh sinar Kangjeng Nabi di Cilongok di Cilongok mah Bandar Koprok di Cilongok dalang aya di Cilongok anu sok ditiup oe teh naon tah naon trompet naon eta ngaranna trompet katangganya aya di Cilongok ayo coba naon pokona Raja Gapleh di Cilongok Raja Remi di Cilongok eta Haji Patin teh mantan eta kos kitu bau lain lalagaan keris ge atuh bisa dicokot ku urang waktu lamun bulan mulu eta di Pandian keris Haji Masuri keris Haji Patin pohara tapi kasorot ku sinar Kanjeng Nabi ya Allah keris dipikeun ku nya tasala dipikeun ih ku ari bae di Cilongok geus eueuh nu mabok geus eueuh nu main remi eueuh nu main batur remi teh naon gara Gapleh tuh siapa nyahoan nyahoan osok berenya tuh koprok kasih orang tuh sinar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu tatadina dekat neraka kasorot ku sinar tinggalkan jadi ka surga lamun urang encan kasorot ku sinar Kangjeng aya nu nawaran ka urang ye nu nawaran ngridit menawaran kreditan tah lantaran can kasorot ku sinar Kangjeng daek tapi nu geus kasorot ku sinar Kangjeng heuy haram neraka jahanam tah lamun nu ngridit can kasorot lamun nu teu ngridit kasorot misalna jam 10 beuting aya sinar remeng-remeng jol aya awewe lain cara urang etek lain etek mau malah nu geulis kawaron malah nu geul jore carang nu geulis timbul ti kawaron carang amun kitu mah Cilongok mantep gareulis urang Cilongok tapi lain penduduk asli
Gelis misalnya ya kayak we gelis lah pokoknya kurang mana baik dia sengitnya gelis datang misalnya ke Haji Masuri hajunya na buka bajuna buka jadi buka kutang na dibuka waduh haju sempak na dibuka ngangsongkeun diri ka Mang Haji Masuri ceknya na abdi rangda ieu mandek sodakoh bae ka Mang Haji nah kira-kira muat Mang Haji kira-kira mikir-mikir ceknya na wah sinar leutik sinar leutik aduh anak buah Haji Patin kos kieu ye henteu tegas teh gitu kan cuma mikir-mikir cenah parah berarti jerona mah hayang awak aya ban dicabut di Sinar nah mana mikir-mikir kene coba ka Haji Bahri saya datang aja geus ditihela bae wah ieu mantep cenah ieu mah barang disoratan cek cenah ieu kula rangda saya berenang 10 tahun mah ieu menek sodah bokobe ka Mang Haji Bahri langsung ka dia sia tangkup sinaran jasa tah mah aduh kok mau ka Dulgani mah Dulgani mah kakarang can dibukaan kok geura buka oh tamasa kumaha orek koros atuh beres eta lamun sinar tapi lamun aya sinaran nyana datang ada apa ibu mbak ini saya mau sodakoh apa sodakoh diri saya gratis lillahi ta'ala budak gratis lillahi ta'ala begini mbak saya kan udah ngaji mbak sebelum nikah ini kan haram padahal mah ini geus kieu bae si badage keong bae haram mah haram tapi kok itu bangun urusan bangun mah lain lagi midnight ya teh bertah aya mah aya sinaran moal kajian kuku mage moal tapi lamun urang ngadenge pejabat DPR Marawa Gundi bener kula lamun nyaritakeun kos kitu nyaho seputar para pejabat insyaallah nyaho seputar para pengusaha nyaho insyaallah lain lalagaan nyaho ieu nu ngaji teh ngaji aya bos ngaji kuari babaturan anak keluarga Pak Harto ngaji kuari ka dieu nyana nyaritakeun seputar kahirupan nyana jeung rekan-rekan wau kabeh bahkan nyana nanya pejabat siapa aja yang suka kesini Pak Kiai nggak ada wah saya tahu cenah kalau kesini si Azim nyaho nyana sebab babaturan nyana wari gaji tah nyana nyaritakeun anu wah ieu nagara mantak acak-acakan emang kumaha nah lamun kukula dicaritakeun ngan kajeun teh urusan nyana penting mah urusan urang baik supaya kasinaran ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang malam ieu mudah-mudahan sinar Kangjeng Nabi teh nyorot ka urang sanggeus teh nyorot ulah dicabut deui sehingga urang nyaho kana syariat-syariat Kangjeng Nabi nyaho kana hakikat-hakikatna sehingga urang dipindahkeun ti neraka nu tadina ka neraka jadi ka surga tidak terkecuali pokokna mah ahli Cilongok anu cicing di Cilongok dek urang mana baik mudah-mudahan nu can iman supaya iman nugas iman supaya mantep nugas mantep supaya leuwih mantep sehingga urang babarengan kabeh aya di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah iyalah sinar Kangjeng Nabi nyorot padahal zamanna geus 14 abad masih keneh nyorot Masya Allah sinar Kangjeng Nabi teh seperti eta. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah dibahasakeun Kangjeng Nabi teh iksir, dibahasakeun Kangjeng Nabi teh misbah, dibahasakeun Kangjeng Nabi teh syamsun, dibahasakeun Kangjeng Nabi badrun. Ai eta bahasa Kangjeng Nabi kabeh ngaran atqal atqiya asfal asfiya azkal azkiya eta kabeh sifatan-sifatan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kai iksir teh lamun bentukna kayu, lamun urang boga kayu eta urang peureum hayang ka Cirebon dicekel ku urang set
orang bisa hibar ke Cirebon. Iksir. Orang teh cicing hayang ka Singapura. Langsung cekel, set. Langsung teh kudu make lain air. Ragag di Karawang. Teu kudu ieu mah lain, teu kudu ieu mah kayu iksir cekel urang. Beungsa langsung berangkat ka Singapura. Haji Rusdi teu daek balik di Singapura. Eueuh nu make samping di Singapura. Di Singapura eueuh nu make samping, eueuh nu make jubah di Singapura, eueuh nu make calana panjang. Awewe kabeh make calana pendek kabeh, aya nu make sempak. Haji Masuri eta Haji Rusdi teu kicep-kicep sugan teh keur naon? Pokona didalegeun bae. Heuh, sia kunaon teu kicep? Itu barang di dalam, masya Allah. Nya paruti, nya baragus, teu ditutupan di Singapura mah. Nya nang geus ngajakan deui ira cenah ke Singapura deui. Naon sia? Dek jarah, injara sia mendek deuli eta. Heuh, sia. Ya Allah. Tah, boga kayu iksir. Boga kayu iksir. Kayu iksir cekelan hayangna. Urang dagang nyekel kayu iksir. Dagangna teu sabaraha kauntunganana bisa lipat-lipat ganda. Nah, nanyakeun tangkal. Aduh, geus tinggalin zaman. Geus tareh paeh nanyakeun tangkal iksir. Iksir, Masya Allah. Urang bodoh, cekel kayu iksir, baca Quran, bisa-bisa maca. Urang bodoh, teu ngaji teu naon, boga kayu iksir, maca kitab bisa. Iksir mah, mata Kangjeng Nabi teh disarupakeun ka iksir anta iksiru wa ghalli. Tah, lir teu beda jeung kayu iksir. Jadi serba bisa Kangjeng Nabi mah, ka tukang nyaho, ka hareup nyaho. Masyaallah karim. Jelema anu muriang ngan sakadar aya nu nyeri mata Sayyidina Ali. Tadi Ali panggil. Ali mah teu aya. Ka mana Ali? Deuk dibere bendera. Bereun muriang. Muriang naon? Nyeri mata. Tita ka dieu. Tah ka dieu deuk dipasang bendera bener matana bengkakna luar biasa. Teu bisa neuleuk Sayyidina Ali teh. Ka dieu Ali. Ciduhan. Wah, usap ku Kangjeng set mata. Masya Allah. Cak Sayyidina Ali leuwih bengras kibatan memeh muriang mata. Kuari lamun nyeri mata usap ku Haji Bahri. Hayang nyaho coba, mun teu buta bisa. Ulah usap-usap Haji Bahri. Atuh Kangjeng Nabi mah lain deui ciduhna set, usap. Masya Allah. Coba ciduh Haji Bahri. Nah, usap. Pan jadi kieu cenah ieu. Da tadina mah aya remeng-remeng mah. Kuari jadi poek salah ngusap. Aduh. Nah, ieu lah iksir. Lamun urang hayang kayu iksir babari nyambat Kangjeng Nabi sebab Kangjeng Nabi teh iksir. Cara nyambat ka Kangjeng Nabi baca sholawat ka Kangjeng Nabi macana sapoe sapeting 4444. Tuh. Memeh berangkat geus olab. Atuh mah jadi kayu iksir paling ya kayu asem. Kayu asem. Iksir. Ya Allah ya Rabb. Nah, ieu iksir. Baca ku urang sholawat. Ngan cara maca sholawatna kudu ridho kana papasten Allah. Carana sakitu maca sholawat. Allah ridho ka urang ridho ka Allah. Allah ridho ka urang ridho ka Allah. Eta terapkeun coba. Urang lamun dibere ku Gusti Allah ayeuna milik, ulah inget ka pamerena, inget ka nu merena. Ridho Gusti. Tah, urang dibere sehat, ulah inget kana sehatna, tapi inget ka nu mere sehatna. Gusti nu mere sehat ka abdi, abdi ridho dibere sehat ku Gusti. Ketika dagang urang maju, ulah neuleuh maju dagangna, nu dideuleuh nu mere dagangna. Ridho Gusti. Urang ku harincan kawin haju dikawinkeun. Gusti ulah neuleuh pamajikanana tapi neuleuh nu merena. Allah, lamun neuleuh ka pamajikanana bosen urang. Bosen nya gede panyelintuh. Sabeca teu mahi atuh. Atuh tapi urang inget ka nu merena bakal deudeuh jeung nyaa. Kitu. Haji Masuri boga pamajikan gelis ngan capetang teuing.
atuh can datang geus ditanya eta kan capetang dengarana. Nah eta takos kitu tah ulah neuli etana neuli nu merena ieu teh pamere Allah ridho urang boga pamajikan kunyil dagingan mun kaluar di budak-budak anjing pajar tukang lamun urang neuleuh etana urang bakal bosen tapi urang neuleuh kana merena Allah Gusti ieu teh makhluk Gusti nu dibikeun ka abdi jang ngabaturan abdi salilah hirup di dunia abdi ridho Gusti sanes ka ieuna ka Gusti nu merena ieu teh geus aya ti papasten Gusti masyaallah babarita ngomong mah babarita ayo coba ridho eta bagus itu diri urang kos kieu urang ngaca masyaallah alhamdulillah Gusti abdi didamel makhluk ku Gusti teh makhluk nu pangmulyana abdi ridho Gusti sanes ka diri abdina kanu merena Gusti maha kawasa jeung maha sagala-galana tah ieu teh kakarak urang ngaridokeun ti Gusti encan Gusti ridho ka urang lantaran jam geus jam 1:30 teh geus dibae iksir ye iksir teh geus dibae wah kaun hareup asana ieu mah ieu kakarak datang ka ridho doang tah encan ridho urang ka Gusti ridho Gusti ka urang bakal dicaritakeun ridho Gusti ka urang teh kumaha emang sebenarnya ridho Gusti ka urang jih atuh lamun Allah teu ridhoeun ka urang emang kumaha disiksa ya urang tapi Allah ridho. Nah sababaraha macam ridona moal kabahas 11:30 asana sate tiis sate tuh Haji Rusi mah geus julat cileuk bae nya nama lain deuk muludan deuk ngadahar sate tah ieu ridho Gusti ka urang ridho urang ka Gusti sarapna maca sholawat nama deuk sabaraha bae tapi lamun geus bisa ridho Gusti ka urang ridho ka Gusti masyaallah ieu bakal jadi iksir urang dok contoh iksir ari eta anu bisa ngalengkahan jembatan di Cianjur tahun 81 nyana nyaba ka Garut naik hardtop supir cak supirna ulah jalan dieu mah eta jembatanna nuju di omean jalan dieu wae cek urang jalan ditu wae tebih ge wios Cianjur sih mah teu bisa bahasa Cianjur cenah nyana mah bahasa dieu bae dek mana sia asana seubeuh urang ngomong ke situnya ulah sorangan bae atuh sia dilegeg anjing sia ngadenge ngomongan urang Cilongok ngeunaheun perasaan sedep awas ya ayo ai Garut mah lain deui Garut mah mantep tah cikaan teh jalan deui wae ih jembatanana nuju di omeh wios sanes wios kitu janten teu aya papalangan teu tiasa ka ditu wios cek angkai jalan di nya bae atuh supir terus bae ge waduh cek supir ieu mah ngubrus kabehan urang mobil ieu hartop datang tah aangna kan peureum bae nya terus ieu jembatanna putus terus gas ieu sanes gas kitu henteu aya jembatan gas sagede gas cak supir teh aing kuari paeh ye gas pokoknya duturkeun ka aang bae digas ku nya set hiber mobil hiber aangna geus kieu bae geus beres eta entos jebrang entos bangun kaget teh gitu eta saha nu nyebrangkeun aya iksir masyaallah kan lamun dicaritakeun seputar jelema nu geus boga iksir loba di urang loba lain lagaduh gola dicaritakeun di Tasikna ti Garutna terus ke Bandung terus ke Sukabumi Cianjur Bogor sanajan di dieu Tangerang nu geus baroga iksir terus ka dieu ka Serang ka Pandeglang nyaho insyaallah nu araris istimewa boga kayu iksir wiridana sholawat cuman kudu ayat ridho Gusti ridho urang sambungkeun ridho Gusti jeung ridho urang tah encan ieu bahana bangsa 2 jam deui karek angge ka iksir ngaji pen ngaji 2 jam deui lain kajen kitu tah insyaallah dipending anta syamsun anta badrun anta nurun fauqanun anta iksir wa qali anta misbahus suduri ngal jadi kakarak naik datang ka iksir teh orenganan urang ngemat nu boga iksir ya ne Kangjeng Nabi syaratna
urang kudu ridho urang ka Allah, Allah ridho ka urang. Ya Allah, ya. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan urang kabehan barokah iksir kasorot ku sinar Kangjeng sehingga leuleus hate urang nu tadina urang deuk maksiat jadi urang embung kana maksiat, ninggalkeun maksiat sehingga urang daek taat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ieulah jelema anu geus boga iksir Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nu minggu isuk teu minggu deui nu bakal dirayakeun haulna eta mah langsung iksirna ti Kangjeng Nabi dipasrahkeun ka Tuan Syekh. Lalakon iksir lamun kukula dicaritakeun iksir nu dicekel ku Kangjeng dibikeun ka Tuan Syekh. Aya bahasana ya Gausal A'zam. Ya Gausal A'zam aya 40 bahasa ya Gausal A'zam. Ialah iksir-iksir panjang teuing dongeng kadinya nu jelas mah malam ieu malam terakhir kula diamanatan ku Haji Rumdani adi kula haji ieu kan terakhir rada panjangan cenah final caknyana mantap ke terakhir tah terakhir jadi orang jam 1 kurang seperempat dicukupkeun sakieu lalakon iksirna ke orang sambung deui tahun hareup ngaji mudah-mudahan panjang umur. Catat iksirna datang ka mana tadi ridho ke tinggal nyaritakeun ridho na ridho urang jeung ridho Gusti aya dongeng-dongeng ridho anu luar biasa mengenai iksir. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farrijan ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.